Iki Febrian? Heeh. Oh, kumaha deh artis pan seru aya teh gitu. Hore hambi mau ngadarung kitu sok murah. Nyolok mata bucit trek blak. Nying. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Apa teh ka Mang Sule? Sulaiman itu. Mang Sule artis geuning. Kira aku tuh apal tuh kumaha deh. Eta caliwara budakna, apal teh budakna? Kasih Iki nih. Iki Febrian? Heeh. Oh, kumaha deh artis pan seru aya teh penyanyi anjir. Heueuh eta kawin jeung Lini geram ni wawanianan. Maksudna kumaha eta? Kawin jeung Gempa kumaha? Heeh, jeung Lini. Nying karek konek aing ieu. Maha eta mah. Maha Lini. Lain Lini Gempa lain wi. Itu mahal ini anjir eta sabaraha kekuatanna anjir sekara Richter aja guys ya. Nah, ya wae bi aing mah nireuwas aing ye. Si Iki kawin jeung Gempa cenah. Jai, kumaha mana cek amat cenah tardek kadahar tumis bangsana oseng. Hore hambi mau ngadarung kitu sok murah. Iya teh alus padahal mah Jai, ngandung zat besi, mereka hejoan teh. Kajun aja emang tuh bukan zat besi ge bi. Ganti we ku bajaringan, ongko hampang kana awak. Tuh atuh maha Jai bajaringan mah meulina oge meureun. Alhamdulillah sia Brad, babaturan orang ayeuna leket pisan ka masjidna. Cicing lagi di masjid wae. Caritana kumaha eta? Pan manehna teh geus tembus masang di situs anyar. Tembus sabaranya 10 juta. Situs naon itu? Togel. Ini. Terus togel cenah. Jadi online. Heeh. Maneh. Terus maksudnya eta meureun baturan maneh teh meureunnan bersyukur atas rezeki yang Allah berikan lewat judi gitu maksudnya berenya. Lain Brad. Manehna teh geus teu boga imah. Pan beak pake ngadepo eta teh. Maksudnya molor di masjid gitu teh. Sapopoena ayeuna mah. Heeh. Teu gablageun imah. Heeh. Anjing lebok anjing. Tapi halus eta. Halus teh eleh anjir. Jadi eling kanu maha kawasa. Ya guys ya, iya lain kudu jadi sumber inspirasinya jangan kalian ya guys ya. Lain. Da teu kudu eleh heula judi ayeuna jadi lakat di masjid. Teu kudu. Parupa ieu dongeng anjir. Budak nu leutik sim euy. Beki gede teh beki boros jajana anjir. Wong meulikeun cocokan. Encan mah hayang es krim. Hayang coklat mah. Eta teh nu paling borosna mah anjing meuli cocokan rajet wae anjir. Meuli naon nya euy anu awet. Gampang Brad. Kosim ya punya ide brilian tah. Geus we meulikeun kalender sok mahi satauneun tah. Irit. Nying. Pan dibang meulikeun cocokan ge rajet. Rajet dibang meulikeun cocokan ge. Terus ayeuna dibang meulikeun kalendernya. Please kos anjir. Urang teh dijujuet atuh. Bahan kalender tina naon eta? Tungieun wet nu tina eseng Brad. Sok geura. Awet mau bisa dijujuet. Brilian ieu anjing. Kosim. Ini brilian ieu rempagna. Mo, beja sana mana putus deui. Geus boga ganti can. Acan puguh be. Heeh kitunya ai bobogohan jeung nu saumuran teh be. Pasya wae geuning duder wae euy. Ye engke mah kaninini geura mo. Kan ini mah tuh be. Eta urang keur nyanyaahna ditinggalkeun maot atuh jadi duda urangnya. Ye nya moal ame teu jadi duda, nininina di air keras mo ame awet.
sok alus gerasi ente na pewat biar kelas jadi cangker. Hah, di Bi. Heeh atuh. Heuh atuh ah. Brad, emang hari di orang segawat itu, Brad. Segawat kumaha teh? Pada eta, Brad. Pada aceng ka warung, Brad, dengan warungna ngarendeng 2. Heeh. Terus aceng meulina ka nu beh ditu, Brad. Nganyuk ka belah ditu. Nya, Brad. Nya, cek ai teu gablek kira-kira teh aja. Nya lamun nganjuk ka ditu, nya meuli ge ka itu atuh saroceng situ. Oh, ka era si saroceng ieu. Nya di Brad dari nu kitu disebutna nyolok mata bucitrek, Brad. Nying. Terus nya sabde wae saroceng ieu. Dia tong make jeung paribasa geura teu ngarti mah. Di mana anjir panon bucitrek? Nu bucitrek mah beuteung. Bucitrek bentelu budayut. Lamun kana panon mah buncelik saroceng. Parah anjing si ieu. Anjir piomongeun anjir. Duit mah kan mikiran ti tinggi sih ieu teh. Iya. Ai bibi boga masalah naon yang titinggi, hah? Lain eta ti tinggi kan sukuna 1000 nya. Terus lamun kieu eta kumaha ngangkatkeun sukuna. Nying. Maksudna bisi pabelit gitu eta. Kulantaran loba. Henteu atuh bi da mana lagi boga rasaan. Ya. Jadi eta teh kaki 1000 teh anu sabelah 500, nu sabelah 500. Ya tergantung eta mah nu katuhan nu kenca ngangkatkeun anu pasti bareng eta angkatkeun. Paham? Paham. Nya da anjing kieu kihna nya. Ngomongeun biaing ya.